Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqaidul iman. Ari aqaidul iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah, 20 anu mohal di Allah, hiji nu wenang di Allah, jadi jumlah 40 hiji. Opat nu wajib di Rasul, opat nu mohal di Rasul. Hiji nu wenang di Rasul, jadi jumlah salapan, jeung 40 hiji, jadi jumlah 50. Anu wajib di Allah aya 20. Nyaeta Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran buridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Anu mustahil di Allah atau nu mohal di Allah ayat 20 nyaeta Adam hudus fana mumasalan iftiqar ta'adud azaz karaha jahal maut somam a'ma bakam qawnuhu ajizan karihan jahilan maitan asmam a'ma abakam. Anu wenang di Allah aya hiji nyaeta fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, hartosna midamelna Allah Ta'ala kana sakur-sakur perkara eta mungkin atau pasti, atawa ninggalkeuna Allah Ta'ala kana sakur-sakur perkara eta mungkin atau pasti. Anu wajib di Rasul sareng anu mustahil di Rasul aya 4 nyaeta hiji sidik bener para Rasul, mohal kidib bohong para Rasul, 2 amanah kapercaya para Rasul, mohal khianat para Rasul, 3 tabligh ngadugikeun para Rasul, mohal kitsman nyumputkeun para Rasul, 4 fatonah pinter para Rasul, mohal biladah bodoh para Rasul. Anu wenang di Rasul aya hiji nyaeta al-a'radul basyariyatu allati la tu'adi ila naqsin
fi maratibihim al-aliyah. Hartosna pangabutuhna para rasul sapertos pangabutuhna bangsa manusia anu teu luput tina kakurangan, tapi dina martabatna para rasul eta luhur martabatna di hadapan Gusti Allah. Ieu sadayana ilmu tauhid nyandak tina kitab Tijan. Anu wajib di Allah sareng nu mustahil di Allah sareng hartosna nyaeta hiji wujud aya Allah mohal Allah ta'ala adam, dua qidam tihla Allah mohal Allah ta'ala hudus, tilu bako langgeng Allah mohal Allah ta'ala fana, ofat muhalafatu lil hawadisi beda Allah jeung sakabeh anu anyar mohal Allah ta'ala mumasalan, lima qiyamuhu binafsihi jumenang Allah kalawan data mohal Allah ta'ala ibtikor, genep sifat wahdaniyat hiji Allah dina zatna mohal Allah ta'ala ta'adud, tujuh kudrat kawasa Allah mohal Allah ta'ala azaz, dalapan irodat kersa Allah mohal Allah ta'ala karoha, salapan ilmu uninga Allah mohal Allah ta'ala jahal, sepuluh hayat hirup Allah mohal Allah ta'ala maut, sabelas sama nguping Allah mohal Allah ta'ala somam, dua belas basor ninggal Allah mohal Allah ta'ala ama, tilu belas kalam ngadawu Allah mohal Allah ta'ala bakam, opat belas qadiron nu kawasa Allah mohal Allah ta'ala ajizan, lima belas muridan nu kersa Allah mohal Allah ta'ala karihan, genep belas aliman nu uninga Allah mohal Allah ta'ala jahilan, tujuh belas hayan nu hirup Allah mohal Allah ta'ala maitan, dalapan belas sami'an nu ngufing Allah mohal Allah ta'ala asmam, salapan belas basiron nu ningal Allah mohal Allah ta'ala ama, dua puluh mutakaliman nu ngadawuh Allah mohal Allah ta'ala abkam. Sakitu nadoman tauhid anu wajib kurang apalna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.